masang deui mana mah. Kurang Kaleha. sabaraha? 10. Nah, ini. Pak. 10. 4. 5. Sok buru, di mana kabarna? Gitu deui. Buru, buru. Seukeut meunang lah ieu mah. Tinggal berangkat ke sawaheun, kontrol sawah. Aing mah euy. Ai teh sok karoream. Coba ningali cuaca ge panas. Yang ngarit sok aya wae. Dari waktuna atuh keur urang mah euy. Beda zaman aing Warga kieu atuh. Pak. Kurang didinya. Ah, Orang heula, heuh. oh. Nah. Cus. Beunang hiji. Oh, sok. Oh. Mana kalekin ini. Iya tah. Was. Aduh, teu beunang euy. Naon eta? Naon eta? Cokot aing mah. Coba Tanggal licik mah. Ngosan mung coba ya ngesan ge. licik si Uji mah. Amin. Cok di euy. Geuninganan euy. Kebenaran ya. Usaha ya. Kraus ge. Eta geuningan badog kalapa teh. Aing kelapa dewek teng hari atuh. Awas ya ku aing. Maneh nih sok makan kelapa dewek teh. Palingan kelapa dewek tuh ngari sia. Maneh dialaan sia mah hayo. Mana buktina mana? Yang mana bukti nama. Kudu bukti heula kudu jelas. Tuh, aing di ditu merongkeun. Kieu-kieu rek diala. Kan urang mah kieu teh kalapana bahwa ieu kalapa teh leutik tuh alun kieu-kieu. Modus pokona mah maneh Tah. kudu dilaporkeun Siraku. Piraku urang rek ngarit tuh, tah karungna ieu aritna. Emang sia rek ngarit, tapi biar rek mau ke eta. Pokona mah ku aing dilaporkeun ka RT, mau ka desa sia maneh, ka kantor desa. Gimana ditu? Moal. Bung. Mau apa ku aing Kudu aya bukti, Bung. Tuh, kalumpat. Berarti bener sia. Rek maling kelapa aing, ketinggal 2 teh. Sia. Apa tuh ku aing ka RT. Awas sia. Astagfirullahaladzim, ya si Madrian. Keong meningkat areueuh. Lapareun. Eueuh hiji acan eta keong. Yan. Mana budak tadi? Naon, Mbah? Kan kita ngalah keong tadi teh. Aya keong mah di sawah. Atuh lain bawa ya karunya hengen mamam. Dia teh main kaleki heula jeung Ujib. Coba ya kalakuan. Cokot teh karunya. Oh, wow, sama poe-poe acan terus. Mana wadahna? Atuh pan karinya kuat beureun di ditu. Geus meunang wadahan tadi wadahna di mana? Wadah hanggo. Ngakampung. Baru karunya. Assalamualaikum. Salam. Iya gitu heula tah. Kenapa kurang ka juragan lah sugan aya pagawean ih. Anya. Si juragan teh teu balik. Aing lagi acan. Main laporkeun wae. Ieu mah kudu digawean ku aing mah ya. Nah,
Ah, geningan. Aya sendirian. Yan. Gila. Aya naon Kang Ubed? Aya naon? Aya ho. Si Juragan. Si Juragan emang bonge sia. Wah, Oh, jadi bonge mah nya. asli. Tiraha. Orang garek nyau bieu. Aduh. Kita percaya mah sampeurkeun. Wah, tuh urang sampurkeun nya. Heeh. Urang bejakeun lah ka ieu ka ka bapak. Ka abah. Bejaan si abahnya bedaannya. Geninganan euy. Kebeneran. Naon? Ke mana? Mereka juragan urang mah. Oh. Lain. Naon? Urang mah rek mere kabar ka maneh. Kabar naon itu? Nanti nyawa tincan manehnya. Eh, Si RT, hmm? si RT. Bonge si ayeuna mah. Mana gitu ya? Heuh. Payah tuh dah urang mah. Urusan urang mah teh ka juragan ya. Baik gitu. Oh, bahaya tuh. Sia. Berarti ieu berjalan ieu. Pasti ieu mah rame, urang mah tingali we rek tonton pokona mah, rek emplak pokona mah. Geus lah. Assalamualaikum, Mbah. Menang ya teh. Woi, mau nang atuh tah. Ieu teh Om. Oh, gitu. Tapi lain Mbah, ieu teh Mbah. Oh, yang cangkeng abade teh. Tadi teh dari ante pendak jeung si Ubed. Ubed. Heeh, Kunaon si Ubed? cek si Ubed teh si juragan cenah bonge, penyakit bonge. Ya, juragan bonen Heeh. Eta ngomong tarik da teu kareungeun. gitunya. Cek si Ubed. Pokokna mah lamun urang rek ngobrol jeung si juragan kudu wah gogorowokan we jiga nu rek ieu ning demo gitu. Tah, eta Bah. Oh, kan bae atuh ngaranna penyakit meureun. Heeh. Tangke lamun Abah rek ngobrol jeung si juragan Heeh. kudu tarik. Tarik Cek abade si teh. Ubed. Mas aku kalau ngomong capek darian mah. Bae yang parap-parapkeun heula mah jiga istirahat mah. Minta duit teh yang jajan mah. Ini kayak pandog lagi can ngajual aneh ieu mah. Oh, aya tuh. Jajan ieu. Hayu Bah. Iya. Butuh ya. Atuh, meni kikieuan geus nikung hayam wae. Baik atuh ini keur butuh ya aya pagawean teh. Jangan pagawean teh atuh sia mah. Hayang gawe naon maneh? Naon we yang penting mah boga duit. Geus urang ngabahas pagawean isukan deui. Urang rek ka RT heula aya perlu ieu. Heula. Ieu Naon, menang bejanya ieu mah nya. Naon heg? Pak RT teh cenah ge boga penyakit bonge. Boga penyakit bonge. Heeh. Sia tuh sok ngaya-ngaya sia teh. Informasi lagi bener itu tuh. Ieu kabar teh can kunaon ah. Teuing nya eta mah meureun langsung gitu. Penyakit bonge. Heeh. Bodoh teuing lah, boy. Pokona urang rek laporan. Isukan deui masalah gawe mah isukan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Teh. Woi. Naon? Benar bagoy. Penyakit bonge ini ngomong ketarik itu. Nah, ulang sih naon? Urang rek laporan. Iya. Laporan naon? Kan sia. Kalau urang badog, bed, Blakuping. kelapa. Bersawan. Sia aing rame euy. Si Ubed. Terus urang rek laporan, dia rek laporan. Heeh. Laporan. Laporan kalapa dibawa ke si Obed. Tak kumaha ieu ka desa wae apa kumaha?
Ka desa we atuh hayu. Ngomong eta tari, bonge eta bonge. Wah, ieu tah. Maneh nu bonge. Pati, Pak. Mah teu bonge. Mana bonge? Teu bonge. Aing ge henteu. Ngomong di laun itu. Heuh cenah ceuk si Ujib cenah. Eta teh boga penyakit bonge. Cek Sirian maneh ge bonge. Hah? Sirian teh cek si Ujib maneh bonge. Bonge teu maneh. Teu bonge. Wah, aing ge teu bonge. Ah, gawean ieu. Arubet ah bawa jadi laporan aja. Ubed tangan.